bapak-bapak mah biasa-biasa baik. Pengajian oge bapak-bapak mah jempling teribut dama lolor. Udah ibu-ibu ngaji, wah ngelewihan si suara kiai. Kiai mah ngaji-ngaji, mah emang ngagosip di juru. Ngomongkeun kreditan batur atau kreditan siage can lunas. Ih, amit-amit. Loba variasina ibu-ibu mah. Makanya pengajian paling kompak ibu-ibu sabab aya kreditan seragam, aya arisan, ibu-ibu. Mun bapak-bapak mah pengajian gitu, kreditan kolor serempak mantak jempling bae da malolor. Bapak-bapak mah ke pengajian ge paling nyiaran tembok mah jeung tihang. Yang naon jang ngatur strategi. Nempelkeun tonggong. Lamun tonggong geus nempel ka dituna ngeunah ngatur strategi nilepkeun hulu tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalimi fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subqi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Saajana dimulai mun bisa para panitia ngajajar di dieu. Kula ulah nyang hareupan budak doang ceramah di PAUD bae. Daripada sing guru nuk di mana-mana panitia di dieu bae tah ngajajar di DKB nu marake batik. Mangga para panitia jantos payun. Kula jadi tegena ieu ceramah nya hareupan budak bae tadi. Ayo Nardi sia ti heula diuk di dinya. Kula lain ngusir budak lain, budak pan lain tolab ilmu. Kadang ngobrol kula ceramah jadi ngaganggu tanu disaung tawayana aman genta budak eta rocet bae tadi aing ngadengena. Coba ceng di dari itu bisa diburi bae di ditu percis indungna eta atau aing kagok ceramah nu ngobrol-ngobrol budak didinya indungna ngajedog bae. Daya pinuhan taku bapak-bapak di dieu jadi cara makula ngeunaheun ngobrol nah gitu
Di masyarakat ngancelo di mana-mana hareupeun kula penju bae budak leutik. Tah gitu kan geuna kadeuleun panitia na kompak ai kieu teh kadeuleun kompak na panitia. Da ieu batik geus lunas encan nardi encan sia. Ih. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring di hormat, akhina fillah, belusus, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar jamaah Masjid Jami Nurul Huda, Kampung Cilandak Masjid, Bojong Menteng, Kecamatan Tanjung Tunjung Teja, biasa be atuh pan aing kakara ka dieu ge darah tinggi urang dieu mah aing salah seutik meni molotot Tunjung Teja. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya proses nu dilewati ku para panitia. Tuh ujug-ujug ya acara ngaji terjadi lamun teu ngaliwatan proses nu jadi wasilah daun proses nasib aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia. Naon perjuanganana geus kebel panitia nyirian tanggal aya ngondang saasa bubarok ulah neuleuh we na HP yang neuleuh asli geuneukna cek si Nardi eta ngomongna kitu ka aing eta. Eta perjuangan anak terus kebel nyirian tanggal disusul ku pengorbanan. Naon asep pengorbanan anak? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankeun aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Ieu lain anu panitia nu batur ieu geuning dipasang di dieu pan dibayar make harta para jamaah para panitia ting lunas ting encan ieu tukang son lunas encan atuh komo aing ulah balik lamun can lunas tunggu sampai ka isukan. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, para remaja, para pemuda, bapak-bapak, masyarakat milu ngorbankeun tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu halaladir, dihias panggung sedemikian rupa berkahna. Ya berkahna kampung Cilandak Masjid hebat, berkah tanah di dia mah ditanjepkeun besi bijil daun hebat besi di dia mah barijil daun berkah aya pot kembang ka darieu pan ieu teh make tanaga mawana ka dieu da teu arindit sorangan ieu pot kembang emang make remote ka darieu. Tanaga dikorbankan can ibu-ibu milu ngorbankan tanaga ngezo ya Allah aya naon semur kebo aya sayur lada aya sambal aya luk peda digoreng aya jengkol ngora geuning asep nyaho pan nembe nyatu itu korban tenaga geus harta geus tenaga pikiran dikorbankeun ku para panitia dagdikduk panitia pikiranana naon sababna sabab ieu muludan lain hajat pribadi hajatna hajat masyarakat salelembur milu jadi panitia kan aya panitia inti nyaeta ieu aya ketuana dagdikduk Nardi pikiranana sieun sase bubarok teu datang sabab lamun teu datang Nardi nu digebugan da ieu mah lain hajat pribadi hajat masyarakat. Lamun geus ngomong hajat masyarakat berarti berhubungan jeung masyarakat luas. Lamun geus berhubungan jeung masyarakat luas biasana sok terehkeunna kana fitnah. Sabab masyarakat teh kabagi dua, aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Di mana mau balik can datang jam 10 can datang rieuh hulu panitia mah.
Ayo nu pro maka panitia ngupahan sabar bae ieu mah ujian beda jeung nu kontra mah mau puas keur mah izin benci ke panitia kiaina teu datang-datang waduh mah hidona bebeakan tak aing mah teu percaya si eta jadi panitia tah sok kitu geus panggualakna teu mayar pisan deui aya nu kitu di dieu tah sia suudon ka batur sia eueuh di dieu mah eueuhnya eueuh nu ngaku dak digdug pikiran panitia dak di kamari geus SMS-an bae ya panitia Haji ulah poho 3 poe deui heeh tadi isu kaji rek berangkat jam baraha we bebas pan bingung tah panitia dikitukeun ku aing eta geus asar siap-siap ngaluarkeun mobil karake naik suku sabeula kring ya panitia deui bae Haji posisi di mana karak naik suku sabeula kira aku dipoto suku aing naik karena mobil perkiraan Cikampek karena 4 jam 3 jam wah jeung macetna dihitung geus sare bae na mobil karake ngagoler kring panitia deui bae kaji di mana keur molor si Asep Mubarok teu ngarasa kaganggu ngamaklum sabab naon korban pikiran panitia sieun teu datang wajar sabab ieu hajat masyarakat lain hajat pribadi lamun hajat pribadi panitia na sorangan nu hajat na sorangan di mana kiai teu datang nu isin sakeluarga tapi lamun hajat muludan model kieu melibatkan masyarakat maaf isin wirang nasa lelembur ka babawa bener teh mantak berat tanggung jawab panitia dina pikiran begitu kula geus datang karak kita beungeut nasi nardi getihan deui alhamdulillah mudah-mudahan tina segala rupa pengorbanan para panitia jamaah sadayana baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh anu geus janjina Allah jeung Rasulna jalma nu boga iman cinta ka Allah cinta ka Rasul ngorbankeun harta diniatkan jang ibadah emang muludan jadi ibadah Asep eusina jadi ibadah aya ibadah ghair mahdhah naon ghair mahdhah teh muta'alliqun bil makhluk hiji pagawean anu ngadatangkeun ridona Allah ngan berhubungan hala jeung makhluk Allah hakul adami bisa silaturahmi bisa tolab ilmu bisa panggih jeung para ulama para kiai jadi nilai ibadah bahkan ningali wajah ulama ahli ibadah jadi nilai ibadah ieu eusina jadi nilai ibadah tolab ilmu jadi nilai ibadah alhamdulillah lamun geus jadi nilai ibadah Allah jeung Rasulna mere jaminan sakumaha Rasulullah mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad harta nu disodakohkeun dipake ibadah maka eta harta lain leungit justru bakal ditambah ku Allah sampai 3 kali Rasul mengulang bal yazdad bahkan Rasul mere jaminan istanzilur rizki bis sadaqah ay nujulur rizki bis sadaqah epanan rizki Allah supaya turun melalui apa? Melalui sadaqah makanya sadaqahna orang dia sing jadi epan Allah ngadatangkeun rizki jang urang sararea nu bisnisna nu usahana nu dagangna nu tanina nu jadi karyawanna naon bae nu boga usaha nu halal sing leuwih dibarokahkeun ku Allah amin jang bekel ibadah bahkan bisa aya doa-doa cita-cita nu can dikabul ku Allah sing dikabul naon sababna saur Rasulullah keneh ieu man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha sing sajeleman wah yang dihasilkan maksud disukseskan usaha disukseskan bisnisna maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna jadi sedekah urang teh jadi eupan
Ibaratna mah tabungan sodakoh urang teh ketika urang indit ke ATM ngagesekeun ATM duit bijil sabab aya saldo eta sodakoh teh saldo. Urang mah nagihna sering ka Allah tiap waktu tiap salat warju keni eta teh ngagesekeun ATM eta teh. Tapi kunaon teu bijil-bijil ieu rezeki nepi ka aya jelema putus asa da kula teh salat teh tilo katinggalieun berjamaah ge unggal waktu ngaji ge milu terus tapi aneh rezeki teh hese ulah nyalahkeun salat ulah nyalahkeun doa ulah nyalahkeun ngaji pariksa tabungan sia geus limit geus kosong tabunganana. Bener urang teh eueuh ka isin sabenerna mah ai nagih unggal poe ka Allah ai nabungna henteu. Yatim kalaparan diantep, tetangga miskin butuh beas diantep teu dibantu. Panitia mau proposal rek muludan gageblugeun imah nutupan panto. Aya nu kitu. Nah, eueuh sia. Bapak-bapak hari Jumaah neuleuh kotak jariah liwat pura-pura peureum. Bari meletet sabelah. Liwat encan tolol. Aya nu kitu bapak-bapak cekek kotak jariah diliwat tadi eusi pas giliran salat Jumaah warju keni cek malaikat liwat ayo sia sing jadi tabungan. Amin seeutik lobana boga tabungan di mana nagih ka Allah teu isin. Da urangna boga tabung geura diajar sing rajin sedekahna. Insyaallah pengorbanan ya para panitia sing jadi tabungan amal soleh. Tina kabeh perjuangan jeung pengorbanan maka dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ieu bungkusan ngaranana? Pangajian, pangaosan. Ieu bungkusan pengajian. Nampai disebut pengajian Asep, pengajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Ia disebut pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan. Sehingga jalma nu ngalengkahkeun suku indit ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid, menang ilmu, menang nasihat, menang doa, maka balikna eta jalma-jalma ti pangajian insyaallah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin semangat mantog henteu. Gigireun imah aya pengajian pura-pura teh nyaho. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Salaki sia eta nu kitu. Ya lain ngabahas ibu-ibu, lain ngabahas bapak-bapak. Lamun ngabahas pengajian ka ibu-ibu geus teu aneh. Naon sababna nu paling rajin ngaji ibu-ibu. Maaf kula lain muji hareupeun ibu-ibu lain. Kula mah tukang liar nyaho. Tiap pengajian pinuhna ke ibu-ibu, rutinan minggonan sibukna ku ibu-ibu. Mun lalaki hese. Isuk-isuk ibu-ibu maya pengajian rutinan minggonan pagawean numpuk di imah rela ditinggalkeun ngabelaan ngaji heula. Seusehan numpuk tinggalkeun kae bae nyeuseuh mah balik ngaji. Aya nu kitu ibu ayanya. Tah dengekeun pepen. Kadang-kadang aya ibu-ibu nu nekan ka pengajian mamawa seusehan. Ek nyeusuh kiai meureun. Mun ngundang bapak-bapak susah. Takula di Cikampek ngayakeun rutinan minggonan tilok ngundang loba bapak-bapak olok undangan disebarkan ke bapak-bapak 100 nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 molor nu hiji batuk yang jadi mamagahan karpet di majelis. Mun ngondang ibu-ibu teu hook undangan cukup 2 undangan ka 2 desa nu datang 2000 tah hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Eta masalah nabi kang teh teu kaop ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik ge beak karena ke diasongkeun eta kacang sapiring jeung piring-piringna leungit dihakan. Mun nyuguhan bapak-bapak awet
bieu di jero imah di paguru jeruk cau awet bapak-bapak mah kararieut. Bapak-bapak modus eta neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak. Sok teu percaya ku ibu kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Cau nate menang mesek deh. Cau raja bulu. Cicing si ini tong milu nyengir kos nu ngarti bae sia cicing. Teu eta ibu-ibu paling kompak ngaji di mana-mana sing paranjang umur amin. Mantap pangloban anu naragih ibu-ibu. Seragam mulut kamari can lunas ayeuna geus nyieun deui. Ari siapa alus-alus seragam bae muludan. Ya, ari muludan lain palus-alus seragam, palus-alus akhlak. Yang naon sia seragam dibagus-bagus, ari akhlak eueuh kamajuan. Kasalaki masih kena wani popolotot. Cicing sia yuyun dengekeun tati nunung Rodiah dengekeun sia. Muludan sia unggal tahun, ngaji unggal minggu. Akhlak teu anyar-anyar teu baru-baru. Kudu bagus akhlak atuh. Apa bagus-bagus seragam menu ngabring warna pink-pink. Hejo meni lieur aing neuleuna ibu-ibu. Anu lurus teruk ke kerudungna teh anu nyengsol bae. Da kanyahoan nu lunas mah tiungna lurus. Nu nyengsol eta can lunas eta. Wah itu diomekeun geus lunas eta mah tiungna lesang eta mah. Bapak-bapak mah biasa-biasa bae. Pengajian oge bapak-bapak mah jempling teu ribut da mah lolor. Mun ibu-ibu ngaji wah ngeleuwihan si suara kiai. Kiai mah ngaji mah ngagosip di juru. Ngomongkan kreditan batur atau kreditan siaga can lunas. Amit-amit loba variasina ibu-ibu mah. Makanya pengajian paling kompak ibu-ibu sabab aya kreditan seragam, aya arisan, ibu-ibu. Mun bapak-bapak mah eueuh pengajian gitu, wah kreditan kolor selempak eueuh. Mantak jempling bae da malolor. Bapak-bapak mah ke pengajian ge paling nyiaran tembok mah jeung tihang. Yang naon jang ngatur strategi. Nempelkeun tonggong. Lamun tonggong geus nempel ka dituna ngeunah ngatur strategi nilepkeun hulu tek. Ka dituna teh ngera bae dah daro yudah diru. Dahdiran molor geus. Bo sing paranjang umur. Sing semangat ibadahna, sing semangat pengajian rutin minggonna, amin. Ya Allah ya Rabbal, makana ieu dieusi ku pangaji sabab urang hayang boga pangajen, hayang boga harga. Anu mana ieu pangajian dikaitkeun sareng ngagungkeun maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana nu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring difi hormat. Mudah-mudahan para kesepuhan, para ulama, para kiai sini paranjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang masih kene butuh ku ilmu-ilmu jeung nasihatna. Kula mah hariwang ku zaman-zaman ayeuna geus terehkeun kana akhir zaman. Kiamat geus deukeut. Kula mah teu sieun ribuan jelema bodoh para raeh moal jadi musibah. Tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Ilmu tauhid moal dileungitkeun ngan ulama-ulama ahli tauhid nu diwafatkeun ku Allah. Ilmu fikih ibadah moal dileungitkeun ngan ulama-ulama ahli fikih nu diwafatkeun ku Allah. Ilmu thariqah moal leungit tapi ulama-ulama ahli thariqah ahli ma'rifat anu diwafatkeun ku Allah. Tak lamun hiji ulama wafat bakal jadi musibah ribuan jelema bodoh paeh moal jadi musibah. Tak doangkeun ya guru-guru urang para kiai sing diparanjangkeun umurna. Jeung dihese panyiaran gantina ulama kiai mah bener teh.
Pajabat mah teh hese nyiaran. Pak Lurah can eureun geus loba nu hayang jadi lurah. Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden. Komo artis mah gabring ribuan jutaan calon artis. Tapi calon imam susah nyiaranana. Calon ulama khotib kiai susah nyiaranana. Buktina naon? Buktina ayeuna geus kadeuleu kurang kasaksian. Percetakan calon ulama-ulama Allah nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Geus gengsi budak asup ka pasantren. Makanya lamun aya anak urang masantren keneh istiqomah kudu syukuran. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Numara santren sing ngarasil ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal sing jada di ulama-ulama Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri khususnya Keresana Palura beserta jajaranana anu sami kusim kuring dihormat. Mudah-mudahan sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah anu saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tipayun orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam boga tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadi di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkaitan jeung mauludan ieu teu jauh tina aya kalimat peringatan jeung perayaan. Di dia nempel aya kalimat peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurul Huda. Bahkan ayat tema nu ngajeblak dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai suri tauladan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin menjadi muslim yang kafah. Penceramah aing. Atuh kudu dibaca kabeh. Maaf. Bener baligo nu ngajeblak di dieu, maaf ieu lain hiasan dinding panggung lain. Tapi secara tidak langsung panitia mereka barjang mubalig. Supaya mubalig henteu tatanya ka panitia. Temana naon euy? Ceuk panitia tong nanya ka aing, ku aing geus ditulis, baca bae ku dia. Tanya ya. Hebat ya panitia. Kusabab panitia geus nyieun jasa atuh kula ge kudu males jasa. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Bener teu? Bener teu? Ya panitia nyen jasa ka kula atuh kula ge kudu males jasana kumaha ngabalesna Asep santena dibaca ceuk panitia hook aing nyen baligo tuh dideuleur-deuleur acan boro-boro dibaca tuh pan karunya panitia ai dibaca mah bungaheun ceuk panitia teu mubadir aing nyen baligo ternyata dibaca aing geus dibaca mah dijelaskeun geunteu los atuh kumaha aing bae nu penting aing geus maca. Tolong menghargai panitia. Sabab ieu menang nyitak. Satahun ieu nyitak baligo. Tempo foto aing mereka burem gitu. Eta foto aing keur kieu eta teh keur menta DP aing eta teh. Kasih Nardi. Cing atuh Nardinya nyiaran foto nu sejen atuh. Eta foto aing keur. Aing kunut lain aing eta teh. Geus kumaha panitia baik geus. Nu penting kita berbalas jasa. Alhamdulillah. Hebat ya panitia. Laila ngan sakadar lain ngan sakadar hiasan panggung, tapi baligo nu ngajeblak da panggung adalah makalah anu kudu dibahas ku mubalik. Pan loba mubalik baligo ngajeblak teu dibaca-baca acan. Atuh jak naon dipasangkeun. Aya nu kitu. Ngabuak-blak aing. Teu dideuleu-deuleu acan. Karunya panitia make duit ieu teh. Nu gratis.
atuh munafik da ieu mah dunia mah teu jauh ti materi bener teu hirup teh matre hei amung matre paeh bener teu nutupan aurat wajib maaf lamun teu make matre moal boga tiung bener menang nyieun sorangan lain tiung batur nu nyieun geuning dipake ku ibu pan dibeli di toko make naon meulina matre duit jujur teu munafik urang mah di dunia butuh doa ai leungeun kieu doa ai duit mah kieu teu gaul sia nunung deuleuh tah aya si nunung aya eta nunung di mana-mana aya bae si Aci si Ebah si Yayah Araya si Mimin si Titin Bi Itoh kira aku diabsen kabeh ku aing ieu. Teu munafik kurang mah jujur butuh doa. Ejeung tak kitu atuh. Seimbang doa butuh duit. Wah doa we ngungkul cukup maaf eueuh meuli di toko tiung make doa. Ibu eta kerudung nu harga sabaraha? Ieu mah nu harga robana atina fi dunya hasanah. Oh, wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Asa ngeunah aing balanja kitu. Tetep make jeung jujur ulah munafik, eueuh nu gratis ayeuna mah. Maaf ad-dunya bid duit. Wa ma fid duit sakit. Ad-dunya bid duit gesit.